Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar. Wa sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي عند فساد أمتي falahu mislu ajri syahidin. Wa qala Syekh Tajuddin As-Subki, wa syukrul mun'imi wajibun bisyar'i. Allahumma hidayatan lis-shawab. Pengatur waktu, penata acara, Kusim kuring dihormat, wabil khusus karisana guru urang sadayana, pimpinan pondok pesantren Uswatun Hasanah beserta keluarga besar anu kusim kuring dihormat, kunaon ieu les-lesan wae. Mudah-mudahan doakeun karisana pun lanjut guru urang sadayana, pimpinan pondok pesantren Uswatun Hasanah si dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat kampung Gunung Cangri anu hempak marbayaksa, dibarengan izin jeung ridona Allah bari tau lepas tina sabab, tina wasilah proses anu dilewati ku para panitia hayang terlaksanana ieu acara. Moal kalaksanakeun hiji acara kahayang lamun teu ngalewatan heula proses. Prosesna naon? Aya perjuangan jeung pengorbanan. Perjuanganana panitia nyiaran alamat si Asep Mubarok, ulah neuleuh na YouTube bae, hayang neuleuh aslina geuning poek geuneup puas ya puas goblok aing geuneup puas ya. Alhamdulillah lewat wasilah ke sana ke dulur Karodi, alhamdulillah kan make ieu teh baju bodas teh beungeut kasep pengusaha muda di Bogor tapi cinta ka ulama, sabab boga dasar pesantren. Jadi lamun geus jadi santri jadi naon ge pantes santri mah. Jadi pengusaha
hebat jadi mubalik jurusan anak ngurus pesantren bagian anak jadi tukang sayuran jadi dari kobong sok belak sok ngebadogan sayur nukiai di kebun jadi tukang lauk pantes santri mah atuh kulah kiai dibedahkeun bae da baheulana beunang di kobongna jurusan sero pantes we santri mah eueuh kagengsi jadi santri mah mantak nu sagala rupa pantes santri gitu ngojek jadi santri mah teu gengsi tapi lamun sarjana kuliah dengan duit gawe teu bisa pek ngojek gengsi bener teh santri mah pantes bae geus mantak di dieu ge hirup ieu kunaon simik kieu wae ieu teh teu ceureuh ieu kadang hilang ieu teh kabelna kurang ieu bangunna teh ya ya supaya nyaman tambah volume setik deka ka operator sound system volume tambahan di kula serak ya bisa bulan ya mulut mabokar dosa doakan sing diberkahkan ya para santri alumni santri sadayana termasuk anak-anak kurang nuker masuk santren sing arasil ilmu anu manfaat aya perjuangan nyiaran tanggal hayang muludan di dieu beunang alhamdulillah sok sanajan di padat kula sabenerna capek keun bae teu nanyakeun ge malam tadi di Cisolong Serang teu bisa istirahat sampai jam 3 subuh kahudangkeun ku barudak beres salat sare deui jam 8 geus digubrak-gubrak ka ku ieu jelema ieu milu ngendong di ditu jadi kula di Serang bu sabulan mulut di Serang kontrak di Serang tiap mulut pasti di Banten full kabeh ku Banten mantap Jawa Barat sok sariri ya sebu barok mah muludan ngabelaan Banten bae lain ngabelaan Banten aing mah ngabelaan nu daftar ti heula sabab Banten sok paling heulana daftarna iya halus mantap kula mah eta nu dibelaan yang sapeting tilok narima 2 tempat sapeting hiji teu bisa cerah batur mah sapeting 2 panggung 3 panggung kula teu bisa sapeting hiji sabab isukna aya panggung hiji geus sakitu jadi sapeting 2 nu penting eta nu 2 5 panggungan eusina ari ngarti mah panitia ya karena sapeting hiji mah cocok kula silaturahmi nanti gegerebegan ceramah bebas nepi ka jambar habae naon sabab nanu ngaranna muludan rajaban lain hajat pribadi hajat masyarakat bebanna berat yang panitia ulah waka mau balik teu datang dina telatna acan datang riut hulu panitia mah sia gebugan ku jamaah aya urang mah jamaah yang tarima beres bae teu nyaho kana kacape panitia kitu jeung cepet kana fitnah aya hajat masyarakat teh sabab masyarakat kabagi 2 aya nu pro aya nu kontra ka panitia nu pro ngupahan ka panitia sabar bae ieu mah ujian nu kontra lain nu puas mah hido tak aing teu percaya si eta jadi panitia teh geus mah galak teu urunan deui teu mere-mere pisan ih aya nu kitu di dieu jelema sia mitna aya eueuhnya nu ngaku tina perjuangan dibarengan ku pengorbanan aya kipas teu hiji mah di dieu atuh aya kunaon diburi di dieu atuh pasang mending ngelekep ki aing teu kuat kok aing ceramah bari kieu nya sebel deh adik di dieu tancepkeun kipas hiji mah sabar di arep-arep aing tadi Pak, kalangan Pak. Ulah di deketing ini anu penting aya angin bae, henteu ngelekep teuing gitu. Jeung puterkeun supaya kabagian sararea atuh pan aing mah adil lain jeung aing lain. Ningali ki Didi karunya, geus make jas. Make pampers. Tas kebigan. Tina perjuangan
disusul ke pengorbanan. Naon pengorbananana? Harta, tenaga, pikiran. Jelas harta dikorbankan, aya tenda, aya panggung, sound system. Ieu lain nu panitia, lain nu batur kok dipasang di dia pan dibayar make harta, bener ke? Cenah muter atau itu mah cicing. Nah, babet ke dengan itu. Nah, udah. Terus cekat. Terus. Ya saya cekelan dirinya 3 jam mah tadi dia. Itu harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Masyarakat, para panitia, para santri milu babantu ngabebenah ieu tempat supaya nyaman anu hadir. Tenaga dikorban. Encon ibu-ibu, nu bat-bat ngejo ti kamari. Karasa dia opor nangeuna. Berarti ngorbankeun tanah, pikiran dikorbankan, pikiran sieun teu jadi ieu acara. Lamun teu jadi mana teuing ribut nanti dia. Korban pikiran. Sieun corona ngadadak bijil deui. Atuh pan gara-gara si eta tah. Setahun ke belakang para kiai nganggur. Teuing eta corona ngaberot-berot ka sasaha. Nusa ulah, nu dagang ulah, nu bisnis ulah tah ku si corona. Nu kiai ge ulah tahlilan nu pae hantepkeun bae. Cenah hudang deui sorangan. Goblok corona. Ngeripukeun sarerea. Ngomong kos luhurna TV. Cukup di rumah saja. Nya mah ngomong ngeunah. Duitna loba. Hayangnya tuh kudu masak, tinggal nelpon restoran, kejo asak dikirim ka imahna. Di rumah saja, modalna gede. Ari urang di lembur, di rumah saja. Rek nyatu naon. Besok keprok lah kagok kayak ngomong. Aduh cawerang keprok. Ayo urang mah di lembur, di rumah saja. Rek nyatu naon lamun teu ikhtiar. Pan aya bansos sapoe ge beak jeung teu nepi kabeh. Lain di dieu lain di ditu di Amerika karari itu. Cepat jauh. Ya Allah ya Rabbana, urang mah kudu tapi diikuti ku masyarakat nurut. Cari cing teu ka mana-mana termasuk aing jadi korban. Nganggur aing di imah. Setahun eta panitia muludan rajaban gak batalkeun kabeh. Ya bawa nu ngagaji. Disabaran bari ikhtiar dikabul. Aya geus reda alhamdulillah. Mugia sing cepet normal kembali pulih ekonomi usaha urang amin. Ya Allah ya Rabbal. Bari ngikuti pan protokol kesehatan di Indonesia teh tararaat. Makanya cepet ayeuna peringkat kedua yang mampu menghilangkan corona. Alhamdulillah. Pan aya ikhtiarna naon da kula ge boga babaturan di petugas Covid, petugas gugus depan. Unggal poe nga SMS-an wae. Kaji, di mana ceramah ayeuna? Merimping. Awasnya tetap protokol kesehatan dijaga kaji. Ikhtiar mah tetap kudu supaya leungit ya corona. Naon 3M. Naon mencuci tangan, geus bieu nyatu. Kapan mah leungeun bieu. Terus jaga jarak haji, ya iyalah. Kula mah ceramah jaga jarak. Can pernah ceramah na tonggong nini. Atuh sabaraha meter ieu. Tilu masker geus aya. Dipapake di jalan mah. Ceramah mah kagok yang memakai masker. Khusus ieu mah menang nyieun pamajikan. Bager pamajikan aing. Pernah kakak ulah beli masker di toko neng nu bikin begitu dipakai adem genah tuh kutangna digunting sabelah dia masker mun dipake eta yang geura balik bae beda pengaruh eta masker geura bapak ge balik geura nyieun masing-masing di imah utang pamajikan nu 3 bulan jadi cuci pakai modal langsung leuwih-leuwih ti corona eta virus itu ikhtiar wajib ikhtiarna hasil jeung henteu pasrahkeun ka Gusti Allah. Jadi ieu ge ikhtiar
ku ngagungkeun maulid, ku silaturahmi, ku pangajian dina piberang ieu niat ngagungkeun Kangjeng Nabi. Salah satu ikhtiar Allah ngangkat ieu balahi, ngaleungitkeun ieu wabah. Kabeh nu hadir termasuk para panitia disalamatkeun ku Allah fi dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan segala rupa pengorbanan para panitia baik harta, tenaga, pikiran sing jadi tabungan amal soleh. Bahkan kan itu sing jadi eupan naon tina sedekah urang, segala rupa hajat, pamaksudan, cita-cita urang sing dikabul ku Allah. Oh aya lurah kadu pandak hadir ka dieu beung. Yang ibu dewan itu aya. Lurah Habib ka dieu si Habib mungkin kuru wae saya tah. Kuruna teh kahareup beuteungna teh. Alhamdulillah. Sok neng ka dieu neng. Ya dulur kula geus hampir 12 tahun kula wawauhan kekenalan. Alhamdulillah keur kawin lagi aing nu cara mana harita di mana atuh naluhur kenteng bae mah sok budewan calik diniat neng. Alhamdulillah kula kerap kagetna naon deuleu kahirupan manehanana jadi lurah. Tiap anu paeh main wae nu ngagali kubur. Ieu mah lurah tukang ngagali kubur. Beres salat Isya leungit manehna mah peuting-peuting keur ngalalubang. Lurah ngalalubang. Menang gedep siji bagikeun ka tetanggana kitu bae eta. Ih. Sero lubang. Alhamdulillah kesederhanaan yang kula salut. Alhamdulillah. Bahkan balik muludan manggul sorangan berkat cenah kitu di situ tukang tahu, tiga tukang tahu gitu. Alhamdulillah 10 kali naik deui ayeuna. Eueuh saingan. Ampun. Sing saleh amin. Keur proses manehna eta, proses menuju soleh. Baheulana salah wae. Alhamdulillah ayeuna jadi kepala dosa. Kepala desa. Aya anggota dewan geranya pertemuan di Jakarta, batur naik mobil pribadi, naik bus umum kieu anggota dewan si neng pertemuan di Jakarta batur makan mobil pribadi mana mah kieu neng Aisyah teh boga mobil sieun ditanyakeun di akhirat kana bus we kana bus si orang keur kumpul gajina dikumpulkeun irit manehna. Ampun sing saroleh amin, termasuk palurah di sing saroleh amin ya Allah ya Rabbal. Tuh jadi pohon tapi ka mana tadi teh tah eta kitu heuh tadi naon anu geus disodakohkeun kurang sing jadi eupan naon segala rupa pamaksudan cita-cita sing dikabul ku Allah. Norbuanana asep nabi nu ngabejaan kumaha saur Kangjeng Nabi, man arada ayyaqdiya hajatahu falyuqaddim hadiyataha. Sing sajelema nu hayang dihasilkeun maksud falyuqaddim hadiyataha maka kudu ti heula ngaluarkeun sedekahna. Sedekah teh eupan supaya ngahasilkeun pamaksud. Bahkan saur Nabi istanzilur rizki bis sedekah ay nuzulur rizki bis sedekah. Turunkan rezeki Allah kunaon ku sedekah eupanan. Makana pengorbanan jamaah di DKB sing jadi eupan sabada aya muludan urang dieu khususna para panitia nu hadir rezekina, ekonomina, usahana sing leuwih dibarokahkeun ku Allah jang bekal ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadaya sami nampah di haflah mubarakah nu kusim kuring dihormat. Mudah-mudahan doakeun para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna, sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah bilik rizkina, tambah-tambah istrina. Tekudu riweuh antara ya dan tidak. Ya amin tidak ngejedok itu nini calangap rek amin teh jadi kunaon kagok neuleuh
tina A atau kan amin ya lagi setuju ibu-ibu setuju pasti itu kudu susah kedua anu terakhir ulah waka daripada kula turun ceramah dicekek nini udah penting para ulama para kiai panjang umur sehat walafiat barokah ilmuna barokah rizkina turunan nasi besar oleh solehah sing mampu teruskan perjuangan anak amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri nusami kusim kuring dihormat mudah-mudahan dijadikan pemimpin anu saroleh anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka tibain orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam kaulungan bagi tetap salalawas na dilusurkeun ka junjungan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargana, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama sholihin, katut kepada pengikutna, khusus urang nu hati di tempat mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dia aya baligo, aya banner punten banner baligo nu ngajeblak di dieu leungan sakadar hiasan dinding panggung lain. Datu make banner ge jadi tapi konon panitia nyetak banner baligo dipasangkeun na panggung secara tidak langsung panitia geus nyieun jasa ka Asep Mubarok. Jasa naon Asep Mubarok teu kudu tatanya masalah tema jeung alamat tuh geus dicetak ku aing baligona baca bae ku sia ceuk panitia kitu. Makana kula nganuhunkeun ka panitia geus nyieun ieu tema jadi kula teu kudu tatanya deui ngan meureunnan kula kudu ngabayar jasa panitia hayang diajar jadi jelema bener bagaimana orang yang baik. Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Bener teh? Sing bisa nyieun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur. Iya Aisyah cocok bae tah urang baca supaya panitia bungaheun cek panitia teu mubadir aya nyetak baligo ternyata dihargai pan bunga panitia urang baca ek dijelaskan rek teu kumaha aing nu penting baca. Di dia ayat kalimat peringatan dari besar Islam PABI Maulid Nabi Muhammad SAW menanamkan akhlak Rasulullah SAW, membangun generasi Islami kehalangan korsi musola Al-Ikhlas Kampung Gunung Cangri Barat RT 020 021 Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Awas banget karena jubur aing mas. Kori Kiai Haji Hafid Hawasi, kori nasional. Mau balik aing. Paling dibaca mah bungaheun panitia. Teu mubadir aing nyetak baligo, ternyata dibaca. Di dia aya kalimat unik, naon unik? Kalimat peringatan ya peringatan memilu baik ek rajaban miluan ya teman peringatan Isra Mi'raj ek Muharram miluan peringatan tahun baru Islam Muludan miluan peringatan Maulid Nabi. Kalimat peringatan memilu baik di acara tabligh Islam berarti kalimat peringatan punya makna spesial. Naon hatina peringatan Asep ayat 3 hiji makna peringatan aya nu diinget-inget, 2 makna peringatan aya nu diingetan, 3 makna peringatan aya nu boga ingetan. Beda-beda ya artinya. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget, saha nu diinget-inget? Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah keimanan ka cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontok karena akhlak mulia na Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya Nabi ingat ka urang ke di yaumil mahsyar urang menang syafaatna. Amin ya Allah ya Rabbal.
Nu kadua makna peringatan naon Asep aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu hadir. Nah urang make kudu diingetan sabab urang mah rumasa sok jadi jalma pohoan. Jujur bener teh? Memeh corona di dieu sok aya muludan aya. Kiai ngabahas naon? Poho gitu. Ulah kebal-kebal ngahuleng. Pohoan. Simple langsung. Makanya tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan. Pan lumayan boga dalil goler. Bisa ya jelema nyelap di dia anti muludan ngaharam-haramkeun muludan nanya di jalan kak kamana ngabring muludan beuki keneh muludan beuki naon dalilna pohoan kita jawaban singkat padat nyeletuk enak ya iyalah nyen jelema nu kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sungut terus cek urang mah teu beuki bae anda senang muludan syukur enggak senang diem betul urangnya nu beuki muludan tilok ngahina kan teu beuki ngan teu beuki sok ngaledekan we kan beuki sok deuleuh YouTube aya ceramah-ceramah ngaharam-haramkeun muludan teu beuki mah cicing bae bener ulah mungkin ulah mancing-mancing urangnya nu beuki muludan boga dalil bener teu ya Allah aya nu kitu ulah di Banten di Cikampek Karawang ge aya kamana kaji muludan waktu itu nak kaji pangeunah eta aing teu nah digitukeun ngomong dia bieu nya muludan waktu itu nak kaji Aisyah irah ti ditu maksudna naon kaji Aisyah maksudna naon tadi nya muludan waktu itu nak kaji lain aing nanya siana irah ti ditu panggih jeung sasa di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia rek ka ditu deui tah jelema mungkin lieur digitukeun kaji maksudna naon Aisyah maksudna naon tadi nya cek ulah muludan eueuh ti dituna heuh aing nanya sia iraha ti ditu panggih jeung sa di ditu mawa naon sia ti ditu iraha rek ka ditu deui kok Kang Haji jadi kitu bagaimana sia kitu atuh lamun embung di kitu-kitu nya ulah kitu tah kitu makana urang dia ulah ih menik gitu pusing itu bagaimana cicing baik hargai saja perbedaan betul silakan beda pendapat tapi tolong mampu saling menghargai yang kita kedepankan ukhuwah Islamiyah supaya Islam tetap kuat amin ya Allah ya Rabbal terus nu katilu naon makna peringatan aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun di acara tandana para panitia masih kene boga ingetan inget karena jasa-jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad hakikat Allah menurunkan Islam ke kampung urang tapi syariatna wasilahna aya perjuangan hebat salah seorang manusia pilihan Allah yang paling sempurna yaitu perjuangan Nabi Muhammad puluhan kali perang Rasulullah selalu memimpin paling depan gak sedikit dahinya bercucuran darah giginya rontok kena sabetan tombak musuh sabab lamun perang Rasul dihareup bae jangan eta perang supaya Islam nyebar nyampe ke seluruh pelosok dunia dan sampailah ke kampung kita alhamdulillah atau wajar satahun sakali diperingati diagungkan kelahiran anak sabab nu diperingati ku urang hiji-hijina jalma anu kacida gede jasana ka urang keur diajar urang teh keur diajar nyieun balas jasa balas budi makana sabeunyeun sasieun saperak dua perak tanah gadul kaluarkeun harta nu kaluarkeun sing jadi saksi di paeunan Rasulullah bukti urang cinta ka Kangjeng makanya kuno Nabi diinget-inget supaya tambah iman cinta ke Nabi jujur lamun teu cinta moal ngayakeun kikieuan panitia moal ya gara-gara cinta ke Nabi jujur lamun teu cinta ke Nabi bapak ibu cek nafsu mending kena diimah lain ka dieu gara-gara cinta ke Nabi daek papanasan daek hujanan cek basana daek lempang jauh daek hareudang-hareudangan di dieu gara-gara naon cinta ke Nabi nah iya buktina sing dibalas cinta orang ke Nabi karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita I love you
bukan hanya sekedar I love you, tapi kudu aya tanggapan you love me, hasilna iya milu mimilu bae. Hayang mimilu jeung Nabi engke hayang buktikan cintamu, karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Sapoe aing ngapalkeun eta. Siapa cinta? Cinta apa itu cinta? What is the meaning of love? Eta sami gue ngapalkeun. Mana cinta tilu hiji cek anak muda. Cek anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Ketika datang malam minggu apel ngobrol berdua, di buri imah di kebon di gemrong reungit, hareupeun teh entong ti kotok ti embe balatak teu ka ambe eta bau tai indah saja. Eta pengalaman lurah apip eta baheula eta. Indah saja itu cinta, meskipun dikelilingi berbagai macam tai rasa indah. Eta disebut cinta butai. Atuh saya mikir hareupeun teh entong ieu eta. Nu kadua cinta komentar orang tua tanya mak naon aya cinta, dijawab ku mak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah kose. Nu katilu cinta komentar santri, tanya santri, hei santri naon aya cinta, dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yura wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat, cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ini milu calangap. Berarti bluetooth na aktif nih. Aya getaran jelema nu ngaku cinta ka Allah ketika ayat Allah dibaca ngageter hatena wajilat qulubuhum. Jelema nu ngaku cinta ka Rasulullah ketika ngaran di Rasul disebut ngageter hate bibirna moal cicing pasti refleks ngajawab sallallahu alaihi wasallam. Kunaon Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kuat cinta urang ka Kangjeng. Lamun dasar teu cinta moal ka dieu bener. Jujur mameh ini perang heula dina hate. Pancek ulama ahli sufi, ulama ahli tasawuf, setiap saat detik menit dina hate jelema, dina jiwa jelema aya dua pemimpin anu ribut terus setiap saat. Hiji anu disebutkeun Raisuddin, pemimpin agama. Nu kadua anu disebut Raisun nafsi, pemimpin nafsu. Agama dikendalikan ku iman jeung rasa cinta, sementara nafsu dikendalikan ku setan. Ribut tiap saat dina hati urang. Memeh indit ka dieu ribut teh lain nafsu jeung cinta. Cek nafsu rek mana? Cinta ngajawab mundan. Nafsu halangan ulah. Ayeuna FTV, sinetron, SCTV siang masalah cinta rame. Seru. Kumaha cek cinta? Sinetron, TV isukan aya deui. Tapi jeung buludan tahun hareup cantang tuh umur kula nyampe. Mengpeng aya umur kene tetap pula rek indit muludan. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui, panas jalana panas. Cinta ngajawab sorry aya payung. Nafsu ngahalangan deui, lapar mending cicing di imah tinggal ka dapur. Cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui, ulah muludan tunduh mending molor di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor. Sabab kiai sering ngajelaskeun saretna jelema ngaji tetap menang ganjaran. Mantap dalil eta dipapake bae ku si eta. Si eta mah tiap ngaji molor bae. Keun bae ulah diganggu, bisa nu sare ulah diganggu keun bae. Berarti eta jelema niatna dua ka dieu. Hiji niat tolak ilmu, nu kadua niat ngapalkeun sare. Di imah mah hese apalna, di pagajian mah cepet. Asal neuleut tihang neuleut tembok. Karena tiang dan tembok itu merayu tonggong supaya tonggong nempel. Sabalamun tonggong nempel karena tiang, karena kayu, karena tembok, disitulah
indahnya mengatur strategi nilepkeun hulu tak beres menilep hulu tasrif kaapalkeun didinya dah daro yudah diru dah dirah molor tadi keun bae antep bisa nu geus sare ulah diganggu keun bae bahkan kula meresep lamun kula ceramah kabeh nu hadir sarare berarti kula balik teu kanyahoan nu penting panitia ulah sare nu penting bahaya panitia sare pernah terjadi trauma aing trauma nah tuh aing ceramah 2 jam panitia molor aing balik lengoh coba bawaan awas yai ulah sare awas susah aing nyiaran berkat aing di mana nunda ulah sare di dia cici ya Allah ya Rabbana bu cinta orang sing dibales amin ya Allah ya Rabbal jujur cinta orang eta nu ngabuktikeun urang hadir ka dieu ajeuna pan sok anu ngahalangan sebagian kecil umat Islam da bidah kikian teh atuh eueuh ti nabina bahkan menyebutkeun dolalah sesat lah haram aya na YouTube eta ceramah sa orang Jawa orang Jakarta eta bahwa mauludan jelema nu hadir mauludan eta ahli neraka kabeh astagfirullah eta mah geus keterlaluan ulah gitu-gitu teuing jeung urang bener teu beda orang teh geus agama kan beda-beda pendapat atuh masing-masing boga hujah makana urang nguatan iman akidah ieu na ya dibuar saeutik ulah nepi ka kabawa bisa kaba-kaba maaf ayeuna loba jurik nyuhuli setan milu mijah mamake pakaian Islam ngaku Islam asup ke lemur-lemur umat Islam tapi hati-hati jeroanana rampok-rampok iman sok sanajan maranehana nang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi diteliti jeroanana ahli salah wal gagabah ulah kajebak ayeuna mah loba nu ngaruksak akidah ahli sunnah wal jamaah makana sing istiqomah urang amin ya Allah ya Rabbal alamin atuh janguatan akidah papa ieu di mana ayana perayaan maaf bu pak perayaan jeung peringatan 2 kalimat berbeda setiap perayaan dalamnya ada peringatan tapi tidak setiap peringatan belum tentu pakai perayaan ieu naon ieu mah kategorina perayaan ngan jero aya perayaan aya peringatan aya nu diinget-inget peda dibungkus ku perayaan dirayakan disiarkan dibesarkan nu teu aya diaya-ayakeun tadina eueuh tenda eueuh panggung diayakeun da bubar ge muludan dibongkalan deui leres apa di zaman Nabi geus aya model kieu doang kieu can aya perayaan make panggung tenda sound system can aya di zaman Nabi atuh pikir bae Nabi rek nyawa tenda ka mana harita can aya ari peringatan geus aya peringatan mah emang beda jeung perayaan atuh beda mun peringatan ngungkul mah Pak Bu punten kiai beres salat isya ngimaman ngajak ka jamaah hei jamaah baturan kula di masjid 10 menit ulah kabarali aya naon kiai kula rek macakeun tarikh kelahiran Nabi niat memperingati maulid Nabi beres tutup doa bubar masing-masing jadi nilai peringatan teu kudu ripuh mamawa tenda ka jero masjid keuheureun-heureun sedengkeun macakeun tarikh Nabi maulid Nabi perjuangan Nabi geus aya di dituna henteu bid'ah Nabi mah tiap poe Senin ngariung nyaritakeun pengalamanana nyaritakeun kelahiranana itu peringatan ngan pedah teu dirayakeun jadi perayaan mah can aya mulai ayeuna iraha sejarah seeutik jang santri selama hidup Rasulullah SAW sampai wafat Rasul tahun 633 Masehi can pernah aya perayaan muludan besar-besaran doang kieu wafat Rasul naik Abu Bakar Siddiq jadi khalifah kahiji Abu Bakar Siddiq jadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari wafat dina tahun 13 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran naik Umar bin Khattab jadi khalifah kedua Umar bin Khattab 10 tahun jadi khalifah wafat dina tahun 23 Hijriah can aya perayaan muludan besar-besaran kabur wafat Umar bin Khattab sebab terjadi tragedi ketika sholat di Masjid Madinah Umar bin Khattab datanglah penyelundup kafir Palestina asup ke masjid membawa pesok ditusuk Umar bin Khattab ke sholat wafat naik Utsman bin Affan jadi khalifah 12 tahun jadi khalifah can aya perayaan muludan besar-besaran tensi politik semakin memanas perbedaan merajalela di mana-mana akhirnya pada tahun 35 Hijriah terjadilah pemberontakan gembong Yahudi Yaman nu dipimpin ku si Abdullah bin Sabah membunuh Utsman bin Affan dengan tragis
dipotong kedua kaki, kedua tangan, terus dipencit Utsman bin Affan. Naik Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, 5 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan. Sayyidina Ali wafat dibunuh ke kaum Khawarij. Naik Sayyidina Hasan jadi khalifah, 1 tahun jadi khalifah, can aya perayaan muludan. Kabur wafat Sayyidina Hasan diracun ku lawan-lawan politikna. Nu jelas sabada wafat Imam Nu'man bin Sabit Imam Hanafi 150 Hijriah, wafat Imam Malik 179 Hijriah, wafat Imam Syafi'i 204 Hijriah, wafat Imam Ahmad bin Hambal 241 Hijriah, can aya perayaan muludan besar-besaran. Iraha ayana perayaan Maulid tepatna sabada perang salib kahiji. Naon perang salib teh? Tentara Inggris marara ke kongkorong salib datang ke Palestina ngabantaian umat Islam ngarebut Baitul Muqaddas. Sebanyak 70.000 umat Islam dibantai di Palestina. Anu harirup umat Islam kalalabur dasieun dibantai. Nuka Yaman, nuka Mesir, nuka Turki, nuka Persia, Iran, nuka Irak, nuka Damsyik, baheula Damsyik ayeuna Syria nyalametkeun diri. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lemah daya kebangkitan, ningali Islam lemah cicing daya kebangkitan, muncullah ulama di Irak, di kota Kupah. Kupah itu kota kecil di Irak utara. Aya ulama dirinya, pikiranana cerdas. Saha ngaranna? Al Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Dengan pikiran brilian cek Imam Sirri, eueuh deui cara ngabangkitkeun jihad Islam, kudu dikumpulkan Islam di hiji tempat, dibacakan Maulid Nabi, dibacakan sejarah perjuangan Nabi, supaya kabakar semangat jihad umat Islam. Tujuanana hayang ngarebut Baitul Muqaddas. Asalna tujuan perayaan muludan eta hiji, tujuanana hayang ngarebut Baitul Muqaddas. Dimimiti acara eta teh. Ngan Imam Sirri bingung, lamun ribuan Islam datang, di mana nyuguhanana? Mulai Imam Sirri mikirkan biaya. Sabab barita susah, nyiaran biaya susah. Da biayana can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana. Mang Dana teh salakina aku main we mengkol mah atuh. Jujur dah ya mah dunia teh jauh ti materi, bener tah? Teu munafik, urang mah butuh doa. Duit. Tak kitu ngajebak bikang mah gampang. Tadi imah, tadi pengajian, nasirana tekan duit. Ai leungeun kieu mah doa, ai duit mah kieu. Urang mah butuh oh kudu latihan dulu. Doa butuh duit. Ya iyalah. Temun HP. Si Azab Mubarak jelema butuh materi. Makanan liar jauh-jauh di Cikampek ka dieu. Oh daripada cicing di imah rieuh sirah mikiran loba hulang-huleng hutang. Karek tangi jeung aing. Mitnah ka aing loba hutang. Nyaho ti mana aing loba hutang? Mobil ja alhamdulillah 4 tahun deui. Hulang-huleng mengliar ka dieu, sugan di dia mah menang doa astagfirullahaladzim. Kunun teuing eta jelema. Engke bubar muludan, ibu bapak balik marawa ilmu, ulah balik mawa amal. Astagfirullah. Amplop. Tong munafik si Asep, ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gesit. Ad-dunya bil-fulus. Wa ma bil-fulus mampus. Ad-dunya bil-fulus lulus. Udah serba gratis nama eueuh, bener teh? Termasuk kaheujeun di WC umum di terminal mayar teh. Salaraha. Tah berarti sepakat ayeuna mah harga modal sadunya 2000. Ayo neng tanda tangan geus. Ieu keun perda tah harga ngising 2000.
pernah kula di terminal Rangka sarita teu mayar diudag gunung jaga haji pelit astagfirullah itu nya digitukeun non kak mayar ji atuh ngomong biasa mayar atuh haji ngalios bae panjangnya aing Aisyah di dinya sabaraha 2000 ji tah 5000 kembalian nyawa receh ji atuh aing ngising deui daripada lapor duit aing mending ka jero deui 2 menit ngaheujeun keluar deui berarti nyesa 1000 lumayan mayan 1000 eueuh receh ji kana hitutkeun pret nah 1000 hitut ya Allah ya Rabbana. Jujur rumah tangga salah kita baga duit mariet dulu bener teh komo adenge harga naik bibir pamajikan milu naik aya nu kitu aya berarti dia mimitina pugu ya Allah ya Rabbana. Bingung Imam Siri mikirkan biaya Imam Siri ngaluarkeun fatwa kumaha cek Imam Siri sing sajal manu ngamaksud rek macakeun tarikh Maulid Nabi rela ngorbankeun harta tenaga jeung pikiran untuk Maulid Nabi maka eta bakal diganti ka Allah jalma-jalma nu kitu bakal menang taman-taman surgana Allah. Muridna naros ya Syekh kunaon jalma nu muludan menang taman surga dijawab ku Imam Siri argumentasinya adalah li'annahu ma qasada dalikal mawadi illa limahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Tepati-pati umat Islam mengorbankan harta, tenaga, pikiran ngayakeun muludan angin nancep dina hatena umat Islam rasa cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kadenge eta fatwa nyampailah ke seorang raja di Irak yaitu di Irbil. Saha eta raja? Ngarana Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Diundanglah umat Islam, ribuan umat Islam hadir di Irbil. Eta raja ngayakeun muludan tetanggung sakali gebragan muludan di Irbil eta raja mencit ontakna 500 unta mencit dombana 5000 domba sabab ribuan Islam ditatang batur mah muludan doang gitu pak kurang muludan baru-baru nyumbang onta-onta lagi eueuh boga kotok hiji di samunikeun sieun kapagih ku panitia panitia na care kadang neuleuh pemuda mawa proposal mentaan dana nyiaran dana mulut anu ngageblugeun pantau aya anu nitah ka anakna tutupkeun pantau tutupkeun ceuk anakna kunaon sih itu panitia muludan cicing dari hareup lamun nanyakeun mak bejakeun can balik ngebohong ongko anakna jadi satpam hareupeun pantau panitia datang assalamualaikum ceng maya nu budak leutik jujur teu bisa bohong budak nanya jawab cek mage can balik panitia kaget cek emak iraha ceng biar berarti maya aya diburi itu pan kanyahoan isin ada gitu atau tebuga bae tebuga hatanya tanaga atau tebuga tanaga atau pikiran sumbangkeun pikiran gitu boga edan ya Allah ya Rabbana sumbangkeun anu mampu hurang supaya jadi saksi di poe kiamat amin ya Allah ya Rabbana. Maka beres di Irbil muludan Islam mulai bangkit nyambung ke Damsyik di Damsyik ngayakeun muludan muncullah panglima perang Islam Syekh Nuruddin Zanki nyampai ke Mesir 7 peti ngayakeun muludan dengan cara setiap malam membacakan burdah sholawat Nabi sehingga muncullah ulama-ulama ahli syair ahli sholawat ahli tarikh seperti contoh Syekh Ja'far Al-Barjanji kan kalangan nepi ka urang kitab Barjanji baheula mah tiap malam Jumaah dibaca ku urang bari musala reot tina ruyuk baheula dicangan ku lentera rame geus magrib teh ngeunaheun kadenge malam Jumaah bari listrik can aya oge dicangan ku lentera petromak baheula mah kitu barudak lalaki bapak-bapak tawasul maca yasin marhabaan baheula mah dari musolana ge jangkung hanapeun anak ulah baheula aya speaker toa geus gepeng gantung ke tanggal jambu
pan eueuh setrum aya make aki nu segi 4 teh aki setrum nu kitu mik nagare nu kieu baheula mah lain speaker salon nu bule dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet mereka baseun nalawon teh berbagai macam decigong tertampung di baheula mah rame bari sederhana eta mushola kadenge ka mana-mana ya nabi salam alaika haneup imah panggung reot nu kadenge naon yasin wal qur'anil hakim imah belah ditu ngaliwat aya nu kadenge tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu malam jumaah kadenge la ilaha illallah la ilaha illallah ayeuna imah pamewah-mewah pagedong-gedong pacang-cang malam jumaah geus teu kadenge yasin acan bener teh geus kurang kaberkahan lain geus teu aeling nu ngeusian imah nu kadenge salat jurig bae ti isuk nepi ka isuk deui magrib batur eling malam jumaah dikir yasin dibaca ieu mah TV nu kadenge imah belah ditu Indonesian Idol hajar belah ditu blang tung ting tung malam jumaah imah belah ditu KDI doa poe aing latihan eta datang moal malaikat rahmat kabur geus leungit ka berkah hasil muludan di imah loba nu zikir deui amin ya Allah ya Rabbal beres deui umat Islam bangkit sanggeusna ngayakeun perayaan muludan dibawa komando panglima perang Islam Salahuddin Al-Ayyubi ribuan pasukan Islam ngabring ke Palestina mampu ngarebut deui Baitul Muqaddas alhamdulillah hasil tina perayaan muludan alhamdulillah eta tah hukum jeung sejarahna mudah-mudahan sing makin kuat amin nya anyar ayana bid'ah tapi kategorina ieu perayaan bid'ahna mahmudah naon bid'ah mahmudah kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan aw ijma'an fahuwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara nu eueuh tina bina tapi henteu bertentangan jeung Quran henteu bertentangan jeung hadis henteu bertentangan jeung ijma ulama eta disebut bid'ah terpuji alhamdulillah lanjut ke deui haus bu bener kacapean ku serak mah ya Allah digedor terus kula serak teu kuat biasana kula 2 jam mah teu kuat kula ya paling 4 jam lah tapi kapingsan air bu tadi sejarah jeung hukumna mudah-mudahan kuat iman orang amin jangan nambahan kekuatan cinta orang kenali deui siapa sih orang yang kita cintai siapa sih orang yang kita peringati adalah Nabi Muhammad satu-satunya manusia paling sempurna setuju Nabi Muhammad jalmi paling bejakeun Asep mana tanda kasampurnaan Kangjeng Nabi bu kupingkeun samemeh Allah nyiptakeun naon-naon nu tipayun ku Allah diciptakeun nur cahaya ketika cahaya geus dicipta Allah ngadauh ya nur khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad hei cahaya kaula nyiptakeun anjeun jeung kaula mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad berarti nu dipayun ku Allah dicipta adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beres nur tercipta nur Nabi dicipta tidinya Allah nyiptakeun aras lauhil mahfud kolam dicipta tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad bahkan ketika nyieun kolam Allah ngadauh ka kolam ya kolam uktub he kolam tulis panjeun tulis naon abdi Gusti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi kalimat tauhid geus ditulis ti heula ku kolam dina tauhidna aya Muhammad
Nabi nangis aya jalmina can digelarkeun ku Allah. Ieu luar biasa na Kangjeng Nabi can digelar dohirna tapi ngaran geus terkenal. Beda jeung urang. Urang mah terkenal sanggeus lahir, bener? Ceu anak kecil sabaraha? 5. Nu kahiji lalaki sangaranna si Yanwar. Geuning Yanwar kan Januari lahirna. Nu kadua eta masih Oktaviani da Oktober lahirna. Nu katilu masih Novi dan November. Nu kaopat na si Desi da Desember. Nu kalima eta mah Erot bulan Maret. Oh berarti Erot bulan Maret lahirna. Aneh-aneh nancing aneh loba umat Islam resep nempelkeun ngaran dewa Romawi aneh. Januari nepi ka Desember eta ngaran dewa Romawi nu disembah ku orang Kristen Romawi. Januari teh ngaran dewa Janus, dewa masa lalu masa depan berwajah dua hitam dan putih. Eta sejarah Romawi dijadikan bulan Masehi kahiji Januari. Nu kadua Februari bulan suci Romawi kuno ngaranna bulan suci Februari. Maret dewa perang dewa Mars, April dewi kecantikan Afrodit, Mei dewa musim semi Mei Magista, Juni dewa perkawinan dewa Juno, Juli jeung Agustus ngaran jelema kaisar Romawi kuno ngaranna Julian jeung August, Septa, Okta, Novem, Desem, nama-nama dewa-dewa kehidupan Romawi. Kunaon sok ditempelkeun di anak urang anu ngakuna umat Nabi. Pan teu bisa mere ngaranna atuh ka kiai datang. Kiai mah ngaran anak urang geus lahir, lalaki. Ceuk kiai ek naon ngaran asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dimimitian ku Abdul jadi Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Basit. Sok mangga ngaran Nabi kiai ngaran malaikat menang aya Ridwan penjaga surga hayang gagah kiai Ajroil menang aduh tukang nyebut nyawa itu sembarangan bae naon teh tatanya mereka ngaran ke anak Ajroil khawatir bisi bapak keur sakarat geuning cik indungna bah sabar itu Ajroil datang paeh langsung kaget eta mah dikira malaikat pugu anak ngaranna eta ulah sembarangan aneh jelema ayeuna dibere ngaran bagus teu bangga geus bagus-bagus ngaranna masyaallah Abdurrahman balik ti sakola ngadat eta budak abah salah mere ngaran teu gaul menang kiai goblok eta sia Abdurrahman alus teu gaul dah gaul kunaon nya di sakola barudak manggilna oman geus diganti bah ayeuna mah naon Remon Abdurrahman jadi Remon adina ge milu diganti Abdul Rojak jadi Jack lanceukna nu bikang miluan Siti Maimunah diganti Mona sekalian monyong sia teu bangga mere ngaran Islam aya di pan eta jelema ta ibu-ibu ih ampun teu tatanya teh kitu keur gede beuteung resep lalajo bola Liga Itali AS Roma jeung AC Milan anu menang AS Roma nu ngasupkeun golna jelemana Kasep bodas ngaranna si Totti ceuk eta ibu-ibu hamil pokona anak aing lalaki ngaranan Totti Kasep diijabah lalaki langsung di ngaranan Totti panggil jeung ustad ceuk geus lahir budak geus di ngaranan turun geus sangarana Itali punya saha Totti ceuk ustad maksudna eta Totti naon gaul ustad gaul Totti ceuk eta orang Itali atuh ustad mantak bangga ceuk letah Itali jeung letah Sunda beda kumaha letah Sunda sok ngagegetkeun ngaran ka anak mun anakna Dedi ngagerona Ded ka dieu ngaranna Joni John ka dieu ngaranna Totti Tot coba budak sakasep-kasep dientot-entot heuh mang ieu-na indungna nu salah atuh budak jadi ngakuna ngaranna entot keur ulin si entot teh hareupeun imahna lurah liwat keun entot keur ulin palurah yang penting sare jeung saha ya abah entot emak
Itu maksudnya si Toti di tengah pan jadi fitnah eta ngaran gitu. Tengah peting si Toti mewek hayang kiih si Toti ngahudangkeun bapana, Pak udang naon sia aing tunuh hayang kiih ka kamar mandi atuh sia teh nya di kamar mandi na aya emak mana ti heula ka WC bapana ngorejat gedoran panto WC na ku sia bejakeun ka mak cek bapak gerakeun entot heula tuh kan fitnah deui maksudnya si Toti heula atuh si Toti gegedor kana panto WC duk ma gerakeun cek abau ge entot heula entok mana calangap di jero WC gablak bapak siapa kabosan ih maksudna naon eta indungna kitu sian nu mere ngaranna sian nu haliwuna ulah sembarangan jadi fitnah eta nu kitu ih coba tatanya ka kiai kasih nama yang baik guys balik deui Rasulullah can digelar ke dunia namanya sudah terkenal ini sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Nabi Adam tawasul diterima tobat Nabi Adam gara-gara tawasul nyebut-nyebut jenengan Kangjeng Nabi Muhammad ya Nabi Adam nyian kahilafan di surga Nabi ka diturunkan ku Allah ke dunia dipisahkan jeung Siti Hawa diturunkan di Jeddah Nabi Adam diturunkan di But baheula But ayeuna India sujud Nabi Adam nabur lahur batu bari ceurik Nabi Adam tobat ke Allah sujud teureun ceurik bibirna teureun maca doa istighfar Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin terus dibaca ku Nabi Adam salila sabaraha tahun sujudna Nabi Adam bari ceurik 100 tahun sujudna Nabi Adam urang boro-boro sujud 100 tahun umur mah nepi urang umur mah dibawa ku imam samenit ke sujud geus cangkel hulu kadang-kadang imam diharap sujud kene urang mah dimuring geus cengkat heula lalu keharap imam sujud kene nyusuli sujud deui pada tengah bingungkeun malaikat aja gitu teh cing malaikat aing kumangan lainna ieu jelema di tengah-tengah rakaat sujud 3 kali sahwi ge lain untung malaikat teh keure mun harus dirojok jubur jelema kitu isana naonna ieu sujud kabetah ya Allah eta Nabi Adam 100 tahun sujud dari nangis Nabi Adam penasaran sujud sakieu kebel naca dijawab keneh ku Allah hudang Nabi Adam tina sujud berahi socana bentak begitu neuteup ningali ka luhur aya kalimat begitu indah bercahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasul protes Nabi Adam ya Rabbi sembarangan eta makhluk nu ngaran Muhammad aya digigireun Gusti kecuali Muhammad makhluk Gusti anu mulia saha eta Muhammad ya Allah Allah ngajawab ya Adam ismun min asma'i auladik Adam ya Muhammad ngaran calon putra turunan anjeun manusia ya Allah ya mulia banget can digelar ka dunia ngaranna geus disiapkeun inilah manusia yang paling aku cintai kata Allah maka Allah nitah Nabi Adam ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtu Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura anjeun sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun secara tidak langsung inilah asal muasal ayana parentah tawassul Allah nunitah tawassul Nabi Adam anu panggeulana tawassul can digelarkeun ka dunia tapi ngaranna geus terkenal inilah sempurnanya Nabi Muhammad mana di asep kesempurnaan Nabi ketika dilahirkan kumaha gitu luar biasa sahabat naras ka Rasulullah akhbirna an nafsika ya Rasulullah tolong ceritakan kepada kami tentang kelahiranmu ya Rasulullah Rasul senyum hei sahabat kaulah nguping ti umi kaulah umi Aminah kumaha cek umi Aminah ya Rasulullah cek umi Aminah kieu ra'at ummi hina waladat bi ka'annahu nuran adaat kusurur rum wasyam umi kaulah ningali ketika kaulah lahir malam Senin 12 Rabiul Awal Mekah gerepoek ngadadak caang bahkan cahaya kaulah sampai tembus ke negara Romawi sampai ke negara Syam kabeh jelema nu di Mekah gegerewekan kala luar tina sare naon digorowokeunana kiamat jadi panon poe can waktu na bijil geus bijil disangka panon poe bijil ngadadak
aya budak lalaki umur 10 tahun lumpatan mapai cahaya ti mana bijilna eta aya dipapai ti imah Siti Aminah aya naon di jero imah Siti Aminah dibuka panto di tengah imah aya orok keur diuk bari wajahna nenggak kaluhur bibirna ngucapkeun kalimat Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila keur muji ka Allah. Di mana eta cahaya bijil? Cek budak lalaki 10 tahun kasyamsi tajri fi wajhihi bagaikan matahari yang sedang berjalan-jalan di wajahnya Nabi Muhammad. Nuju orok Rasulullah gitu. Sahabat naros Gusti eta budak lalaki 10 tahun teh saha? Diwalal ke Rasulullah eta budak lalaki 10 tahun anu ningali kaula keur orok ayeuna jadi sahabat kaula. Saha Gusti? Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Rasul lahir Abi Hurairah usiana tos 10 tahun. Makanya ungkapan Abi Hurairah diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji maka ayat tukilan wa muhayyal kasyamsi min kamudiun asparat anhu lailatun gharra bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah ketika Mekah gelap menjadi terang benderang anta syamsun kau bagaikan matahari kau bagaikan rembulan tersalah eta ungkapan sabab kesaksian ku Sayyidina Abi Hurairah Rasul ketika lahir bagaikan matahari terbit ngadadak aya demo anu kitu kalahiran manggihan deui doang nu kitu nu lahir kan dadak caang salalemur aya demo moal manggih deui Cikampek Karawang tibalik tatangga kula Ciijah ngalahirkeun tengah peuting kencang listrik pas pareun kabalik eta mah minan nur ila dulumat tina caang jadi poe ya bahulu orok geus nongtot rek bijil bidan nanggeus kolot eta bidan senior salaki Ciijah gigireun bidan ngabantuan begitu parum listrik atau bidan rumpur apa da poe neangan hulu orok ngarampak kagigir teuing gok salah nyeplek ya bidan kaget salaki Ciijah ngagoak ya gara-gara parum listrik hulu orok jadi ngaletikan atuh salaki Ciijah gogoakan bu bidan ih geli ya malain hulu orok lain naon atuh ceng ieu mah hulu kobra lain nyengir mikir nu boga bikang pahlawan bedakeun tah kasih Nopi kasih Susi si Ida si Elis bejaan si Eis bejaan cek si Bubarok bikang pahlawan ulah ulin peuting-peuting teuing sabab bener loba kabejakeun orai liar tengah peuting sekali macok bareuhna kebel kadang-kadang indungna tas nusok ngabebaskeun anu apel ke anak bikangna budak ngora pemuda mawa ninja gengsi mawa ninja kajebak sia Susi Nopi dengekeun ayeuna mah harga ninja 50.000 menang ngarental ti babaturanana numpang gengsi malam minggu nepungan bebene ka Bogo ninja bari ngajingjing martabak endog da karesep indungna eta begitu datang cek indungna si bikang aceng jeung saha ka dieu motor ninja mah eta nu sabaraha kitu motor 60 juta mah 50.000 nang nyewa kejebak tak indungna mak ya keseneng emak kula meuli di jalan martabak no aduh mani pengertian di calon mantu mak si neng pentingnya dibawa ulin heula nya ku kula heubay dibebaskeun anak bikang na milu naik kana ninja diburi tak kan ai motor ninja nunging ninja bikang nangis nangkel di buri
ngajak digas rem itulah atraksi sunyoto naon susunya nol na tonggong ajur susu sia-sia susi untung tadi jeung sosis oke ajur balik najis kita inungna jojong di imah nyikat martabak nung anak bikangna di sawah keur dinogan lamun geus kajian gitu anjur bener indung wirang bapak tetangga kiai salelembur kabagean warirang bau bener tuh parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang celi model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang apa majikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ka panginepan sebuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok puntuan namun geus kajadian gitu wirang sarere maka lamun dihiji mah aya nu zina pek teu diusir teu digerebeg maaf 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagian dosana makanya ketika Allah mere teguran tepilih kasih sahabat bisa jadi korban mantak salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai ngeunah wae eta ngomong masing-masing doang betul-betul baik ku kiai bener padahal aya naon masih nyiaran kiai anu paeh kiai nu disiaran bener tak nu ngamandian mayit kiai nu ngaboehan nu nyolatan nu ngagotong tolong sia merkosa kiai anu ngagotong RT lurah nu ngagotong kiai geus capean merkosa ka kiai nu ngagali kubur innalillahi wa inna biadab urang diri nu dikubur ayo si ayo si wani si ayo kawala ti guru sia kubur kiai anu nguruskeun mayit sia saha kiai mah ulah ka maot karak gering geripuh sarerea sok ayo kiai gering ayo pae teu bisa ngamandian masyarakat bingung piraku mayit dilalap-lalap ka kulah leuheun anakna sugih cek anakna daripada bangke abah bau eueun ngamandian taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sekalian seuseuh huluna giles edan kabeh betul tuh ku kiai doakeun sing panjang umurna nono masing-masing nah eta ngomong teu bisa masing-masing ketika datang teguran maka kabeh kabagean satu makan nangka semua kena getahnya leres tah kula doakan ge malah ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang bebencana rugi sarerea nya ceng sia nu jina sia nu maksiat sia nu mabok sia nu judi sia nu dosa tapi ketika Allah mere teguran berupa bencana lain siapa nu cilaka bisa indung bisa bapak bisa adik bisa dulur bisa tetangga kabagian jadi korban can pernah aya musibah musyawarah ayo can pernah tsunami musyawarah sugan cek tsunami belok imah kiai liwat teu bisa imah kiai gede sikap leungit untung kiai nggak salamet naik tangkal kalapa make kolor tak kiai pan sampingna tibe tiheula ka bawah banjir untung kolor pagi coba lamun jeung kolor ka bawah lagi berkamana eta perkutut hese nangan kurung lagi datang mategoran kabeh kabah ngabage
makanya pernah maaf aya komentar Mang Haji Roma Iraha oh Irama eta paparitain baheula eta lamun dari kobong baik dari kobong baheula mah hiburan internet YouTube eueuh baheula mah HP G13 menang nanyaan santu yakin ngirim surat baheula mah serapkeun buku titipkeun karo Isa teh titip ya buat si Neng iya gitu baheula mah paling aya hiburan teh lamun masyarakat kampung hajat nanggap layar tancap film asal geus salat Isya we saat santri teh eueuh ajeungan geus kuada gini aing nyumput teh kolong bedugi kanyahoan asep ka dieu nama budak santri ka mana ngabohong aing dosa ka guru geus we jujur nonton film ama kabeh muhun ari si Aa anak ajengan sakobong CS jeung aing si Aa kemana? Kudu mimpin santri si Aa menonton tadi itu aing bingung serba salah jujur baik ya agen nonton ama Asep susul saya aing luncat bari aing can ngarti susul teh naon mungkin ajengan mas susul teh titah baralik aing salah mikir sugan susul teh baturan nontonna gitu sugan atau nyeak loncat nepi ka lokasi hiburan layar tancap anak ajengan aya nagalengan sawah harudung samping kieu weh cek kana sep jeung saha jeung samping atuh eta ku jeung kulkas jeung samping ama nyaweun nyaweun aduh laju kumaha tadi ama gogorowokan aing kanyahoan di kolong bedug kawan budak santri ngabohong dosa ya aing ngajawab nonton film ama nanyakeun kula atuh nanyakeun Asep sia ka mana dijawab kumaha atuh jujur aing sieun dosa ya nonton film aduh laju cek ama Asep susul aing loncat buru nyusul